Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Hapunten kasadayana atas keterlambatan, emang perjalanan banyak luka-liku, pengecoran sepanjang jalan, keur ngabangun berenang gitu. Jadi resiko kieu ai kula eueuh nu ngabejaan bahwa jalur ka dieu loba pengecoran, nyantai bae. Kudu da ngelingan ka aing. Supaya aing teu gugurubugan di jalan. Menis tidak ada lagor hulu, aduh. Tentunya mati penting anu ngawartosan. Kaji awas jalur ka dieu loba pengecoran, bisi kajaga macet. Berenang aing mameh hudang sare ini aing gitu. Alhamdulillah perjuangan hayang gara nepi ka dieu bari abrut-abrutan, lapar ongko, can dibere cai-cai acan aing langsung digusur ka dieu. Nyiksa aing, aduh ya Allah, nyawa kieu mah aing molor we tadi. Mere cai panas teu bisa diinum aing. Kumaha ieu teh panitia teh cik atuh. Siang nginum heula can nginum aing ka tadi. Tong susu kak, kopi hitam. Aing telok nyusu wayah kieu. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya para kesepuhan, guru-guru urang sadayana anu sangat dimuliakeun tur diutamakeun. Kunon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, diutamakeun. Maaf. Urang moal nyaho Islam jeung eusina. Urang moal wauh ka Allah jeung ka Rasulna. Moal nyaho ruku, moal nyaho sujud, moal nyaho salat. Bahkan moal nyaho kana hikmah maulid Nabi, moal nyaho kana faedah silaturahmi, talab ilmu. Lamun syariat aya nu nyampaikeun Islam jeung eusina ka urang langsung lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid. Bener tuh? Hakikat hidayah taufik ti Allah. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang jeung Nabi can pernah panggih, can pernah ningali wajah Nabi, can pernah ngadenge suara Nabi. Kunaon dina hati urang aya rasa iman, cinta sakitu hebatna ka Kangjeng Nabi. Wasilah sababiyah diwauhkeun ku guru-guru urang, para ulama, para kiai, para asatid. Leres? Berarti aya jasa batur ieu teh. Urang nyaho Islam jeung eusina.
aya jasa guru-guru urang makana urang doakeun ieu nu geus nyarieun jasa ka urang para ulama guru-guru ang sadayana doakeun urang mere dunia teu mampu atau mere doa nu bagus-bagus doakeun ya para ulama para kiai guru-guru urang sing paranjang umur tambah-tambah sehat walafiat tambah barokah ilmuna tambah milik rizkina tambah istrina anyakeun bae biasa itu geus calang aprek amin teh jadi kunaon eta sekagok neuleuh ya lalaki setuju ibu-ibu pasti ganduan nu terakhir walawaka daripada kula turun ceramah di luluh nini penting para ulama para kiai guru urang paranjang umur sehat walafiat barokah ilmuna garampang milik rezekina diberi turunan-turunan saroleh terus solihah anu mampu neruskan perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami gusim goreng dipihormat ilusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga besar masyarakat kampung naon eta Kahalangan punten Wanasari RT 01 RW 01 Desa Cihara Kecamatan Cihara nu alhamdulillah hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut jamaah ya acara bisa terjadi naon perjuangan anak Asep geus kebel ya panitia nyerian tanggal aya ngondang saja bubarok siap nu kosongna ieu ka panitia sa punten panitia teh Kang Bebeng eta nu sok ngaweaan aing wae mana Bebeng teh jelema mana aya awak ulah nyamuni kudu aya soalnya trauma aing pernah ceramah 2 jam panitia aing lengoh babawaan teh Bebeng ka dieu Beng Kang Bebeng aya eta penanggung jawab eta alhamdulillah geus kerangkring ngawea teh 3 poe kaburi geus rarieut sirah Bebeng sieun aja mubarok teu datang mun teu datang Bebeng nu diluluh 3 poe kaburi bah awas ulah poho Cihara 3 poe deui Bebeng Beng mana Beng keur ngabenahan berkat aing meureunna hanya husnudon teh alhamdulillah kalawan pengorbanan harta tenaga pikiran anu dikorbankan keluarga masyarakat Cihara acara ieu bisa terlaksana alhamdulillah jeung berkah ieu taneuna ieu taneuh Cihara ieu berkah ieu ditanceban besi bijil kembang teu dibahas da kadeuleu nah asa di taman ieu teh ceramah alhamdulillah kreatif kopi datang nuhun tadi ngopi di jalan boro-boro eureun ngopi aing gebrak-gebruk leumpang nuhun masyaallah gula beureuh amis teu amisnya aing resep nu amis tu poho aing deuleu kopi jadi poho tah eta kitu mudah-mudahan ieu doakeun perjuangan pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh ulah ngarasa ragu harta nu dipake jang ibadah moal mantak leungit eta harta Rasulullah ngawartosan mana qalsa malun min shadaqatin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah makanya ekonomi na urang dia sing leuwih berkah anak masing saroleh khusus nomor santren anak urang sing jadi ulama-ulama Allah sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat nu sejen orang umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah alhamdulillah
Naon nu jadi ukuran kemuliaan orang Asep di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen? Apakah orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen eueuh salat 5 waktu? Apa ukuranana orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen eueuh puasa Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen eueuh haji umroh? Urang tafakuran ayeuna. Lamun dijadikan ukuran orang mulia di hadapan Allah, maka sholat orang nu 5 waktu, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus yang pribadi si Asep Mubarok masih jauh tina ukuran anak. Naon sababna? Lain suudon si Asep Mubarok, lain goreng sangka ke Allah, lain ngan ngarumasakeun diri. Sholat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah can bisaeun. Masih jauh ukuran anak. Duka orang dia mah. Kumaha orang dia? Hah? Sarua bae. Nu jelas ya sarua. Jawab atuh. Ameh tenang hati aing, berarti aing loba batur di dia. Urang dia mah geus sararusu meureunna. Saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat. Lain khusus ya mangahuleng. Pan sholat ayang khusyuk teu bisa, boro-boro sampurna khusyuk teu bisa, tumaninah ge can bisa. Pan setan teu cicing ngaleketek urang. Berusaha sate kafolah hayang ngabatalkeun ibadah urang. Maka ada hiji riwayat Rasulullah pernah ngajarkeun ka sahabat, meme sholat baca heula doa-doa perlindungan. Di antara aya doa Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Asok dibaca eta Pak meme salat. Tilok maca eta. Ingat sia mangahulang salatna ge. Ibu asoknya aya nu asok aya nu pernah maca eta? Aya Pak, alhamdulillah. Hebat ibu-ibu mah. Mudah-mudahan Allah ngahampurakeun ngabohongna, amin. Nah, itu nyebut ayat lagi luak liuk pan mencurigakan eta nu kitu. Dibaca Asep tapi keukeuh we kagoda keneh. Nu kagoda teh keur salat hate. Ibu-ibu mun salat lohor eta geus menang 2 rakaat ngadadak ngagrebeg hate gara-gara ngadenge guludug. Brai inget popoean. Eueuh nu ngangkatan. Babacaan hate teh teu pararuguh. Lalaki saruana keur salat lohor geus 2 rakaat ngadadak robah kahusuan hate leungit gara-gara inget kana dompet. Di mana dompet aing? Mun kapangi ku pamajikan bebek belur hulu aing. Eta salat babacaan dompet bae nyalametkeun diri. Sabab foto nu ngora di dinya. Hate digoda ku setan, pinter ngulikna setan kumaha bae carana. Panon digoda, irung digoda, cili digoda, komo nu hiji ieu, maaf. Ulah ka santri kiai na ge eleh. Kahusuan kiai salat leungit gara-gara teu mampu nahan gogoda anu hiji ieu. Naon Asep? Kiai keur salat nahan hitut. Ku eta mah geus tumbang kabeh. Sakumaha husuna ge robah ku eta mah. Atuh dibatalkeun hook sarakaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Pan eta ripuh salat kitu eta. Eta ngagerebeg eta puguh awakna. Makana bapak-bapak lamun berjamaah dihareupeun urang anu ngagerebeg ti jumur kana hulu, itu patut dicurigai. Eta jelema keur perang ngalawan hidup. Ulah asa-asa kagetkeun bae tiburi. Weh, pret langsung ngabeledak eta. Sabab eta kondisi kenal pot racing keur melengeh saeutik eta. Nu paling jelas ibu-ibu salatan hitut mau kena rok panjang ngagerebegna ka kadeuleu dihanap. Doang salat ngelawan gempa ibu-ibu. Pernah ngalaman salat nahan hitut? Pernah ngalaman? Sarua. Leungit kahusuhan. Jauh ukuran anak. Mungkin kemuliaan orang Asep diukur tina puasa Ramadan jauh kene. Urang puasa Ramadan karak menang lapar haus doang. Sungut mati milu puasa aturan ngebuburit nungguan beduk maghrib lain istighfar eta sungut
Hayo we ngagosip ngagogoreng tetangga. Bener gak? Mata milu maksiat, koma urang lalaki jadi sasaran bulan Ramadan, mata leungit pahala puasa, atau dedelean aurat bikang bae. Maka aya aturan ke ngabuburit urang ka mall, di mall lain namahan ganjaran, leungit ganjaran. Berbagai macam aurat bikang aya di mall. Ulah jauh-jauh di luar imah, di jero imah hayang neuleuh aurat bikang geus murah ayeuna mah. Ulah film iklan geus ajur. Hayang neuleuh ping-ping awewe batur. Pan aya hand body iklanna. Jelas beningna. Eueuh ping-ping budug eueuh. Menang milih eta ping-pingna. Marulus kabeh. Asep nyaho kana aing boga TV. Kira aku yang beli TV itu dihurungkan. Ayang neuleuh dada bikang batur aya sabun gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Bening. Hayang neuleuh kelek batur aya Rexona. Bening eueuh buluan geus didudutan. Eueuh nini jadi bintang iklan eueuh. Teu laku nini mah geus parareot. Ieu geus zaman. Ieu naon ateul deui teh. Sireum gitu. Geus alalajur akhlak ayeuna. Hayang neuleuh aurat bikang nu sejen geus bebas bener. Bener teh? Hayang neuleuh ping-ping batur aya handbot hayang neuleuh kelek batur aya Rexona hayang neuleuh dada bikang batur aya sabun gitu. Tapi da nyala rambung eta iklan teh tiba heula. Eukeurna buatna eta Rexona yang kelek na dideleukeun. Hand body yang ping-pingna dideleukeun. Sabun gip buat dada na dideleukeun. Nyambung. Ngan hiji iklan nu teu nyambung tiba heula nepi ka ayeuna. Naon Softtek. Atuh aing panasaran teh nyaho jang naon teu dideleukeun. Softtek mah ajol-ajolan, we naon maksudna eta? Aing nepi ka mikir berarti Softtek yang bikang anu ajol. Tah kitu bae geus ulah jero teuing. Emang geus digambarkeun ku Rasulullah. Sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Tereh deukeut kana kiamat akhir zaman 4 perkara diangkat ku Allah. Hiji yarfa'ullahul barakah minal ardi. Keberkahan geus diangkat di dunia ieu. Baheula mah urang nyekel duit 1000 balanja mahi kana naon-naon. Ayeuna duit 1000 geus teu berkah. Di jalan dileyek ku budak. Baheula mah 1000 asa panggedena urang. Bener. Yarfa'ullahu rahmah minal qulub, geus diangkat cahaya hate jelema. Mana nu diangkat cahaya hate jelema? Dinasihatan ku kiai lain nurut, malik ngalawan ngamusuhan ka kiai. Loba nu kitu. Budak geus dileungitkeun nur-nur cahaya dina hatena. Dipapagahan ku inung ku bapak lain nurut malik ngamusuhan ka inung bapakna. Tingali zaman ieu geus tereh. Nu katilu yarfa'ullahul adla minal hukami, sifat adil penegak hukum geus diangkat ku Allah. Jaksa, hakim, penuntut umum di pengadilan geus kumaha duit lolobana. Nu maling kotok harga kotok 20.000 palingna beunang dilemur ku masyarakat paeh babak belur digebugan. Nu maling miliaran duit rakyat jojong bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tingali zaman ayeuna ieu zaman ieu. Daripada demo aing di Jakarta di dieu bae. Mudah-mudahan sing saroleh amin. Doakeun para pemimpin urang daloba dulur urang sing saroleh sing amanah. Mana deui asep nu diangkat yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Sifat isin, sifat era awewe geus teu aya. Geus leungit. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat isinna. Lamun marake calana nu salakina. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna. Bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina.
pajarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur make napa luhur-luhur dah yang kadele kenal pot loba nu kitu loba geus leungit kaisin tong di jero imah di luareun imah geus neumrak aurat komo ka pasar ka mall pernah kula boga pangalaman balik muludan berang-berang ngaliwatan mall duel ka supir ka mall heula nyawa mampir anon bah tuan naon we hayang nyaho mall eng ka parkiran ge gagaya bagan jubah ka mall berang-berang satpam molototan sangkana aing tariris teroris berang-berang make jubah ka mall satpam nyamperkeun dari mana Pak mau kemana balik muludan ka mall di mobil ada apa Pak? Hatinya berkat. Satpam tuh gaul. Kok Bapak pakai jubah aing. Masalah buat lo. Serius Pak, di mobil ada apa? Masya Allah, terpercaya ya satpam. Pir, buka panto mobil dibuka. Kardus 5. Kang, tebeng. 5. Cicing cek satpam ya buka kardus nu kahiji dibuka tali jeruk lain bom ya nu kadua bolu nu katilu ronginang opak pada dat ya nu kaopat gede kardus buka talina ejo jeung lalabna tumpangkan bakaka kotok di luhurna keur kieu tabakaka satpam karak percaya. Oh Pak Haji balik ceramah atuh heueuh tadi aing ngomong balik muludan mangga Pak Haji balik ka mall mah asup ka mall naik lantai 2 naik tangga lift eskalator eta suku karak nincak kana tangga nu kahiji bikang nyodok sia aing dihanap bikang luhureun lurus mata kana jubur da rokna pondok aing mending ngagoak. Oh my God. Nu isin tibalik. Lainnya nu isin si bikang nu rokna kamana-mana. Aing nu isin. Hakikat isin ku Allah. Syariat mah isin ku jubah. Hate mah gugurutu. Aing hakal. Aing kamol make jubah. Coba mun make jaket lepis. Aing jojong neuleuna. Geus we tungkul bari nyekelantang da isin sungut teu eureun istighfar astagfirullah sungut istighfar mata teu tahu diri nengak deui lalauna naik kieu deui sakitu teh mata ustad komo mata carik dicarik aya carik mana carik? Oh eta carik lain carik di dia lain di Papua carik di dia matilok bebeja tuh loba saksi nah CS nah bener alhamdulillah bo awewe geus leungit kaisin ye zaman akhir hati-hati geura tarobat geura deuketkeun diri jeung para ulama ahli ibadah ameh teu katinggalieun digero ke ku ulama-ulama guru-guru urang di akhirat amin ya Allah ya Rabbal berarti jauh ukuran anak asep ku puasa Ramadan jauh keneh mudah-mudahan we sing dihampura kasalahan kakurangan ibadah puasa urang tahun kamari sing paranjang umur pangidi jeung Ramadan 2002 genep bari gampang rezeki tur barokah buat bekal ibadah sing panggih deui panjang umur tahun 2002 genep panggih deui jeung balu bulan premium Ramadan teh bulan premium naon asep premium bulannya pre makan dan minum dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit non pertalit perut terasa melilit tapi insya Allah di bulan Ramadan tahun 2002 genep kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax apa pertamax pertaubatan yang maksimal dan insya Allah di ujung Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin apa bensin benar
surga itu indah. Astagfirullahaladzim. Didoakan si menang taman surga nu indah. Amin Pak. Tadi aing tengah doa sia amin. Cing mareunang taman surga anu indah. Oh kudu tegas. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin lamun lain gara-gara puasa Ramadan, Asep gara-gara haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh orang masih jauh tina kasampurnaan. Pak Haji balik teu Mekah karak menang kopiah bodas, Bu Haji balik teu Mekah karak menang abaya, menang meuli di hotel di Madinah. Jujur ngerasakeun salat sedih ceurik keur di Mekah di Masjidil Haram dan di hareupeun urang aya Ka'bah Baitullah. Begitu balik ke Cihara, Pak Haji Bu Haji di Cihara sholatna henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu Ji? Sebeak di Mekah. Baca sholawat di payunan makam Rasulullah. Daina mamakan nusuk kurang ziarah ka raudhah teh make surat. Anu teu make surat teu bisa asup ka raudhah. Paling hayang nu bebas ngaliwatan makom Rasulullah kapayun sami bae ziarah ngan pedah teh asup urang ka ruangan nu disebut aya ustuanatus sarir, ustuanatul wufud, ustuanatul hars, ustuanatul lubabah, ustuanatul aisyah. 5 tiang bersejarah aya di raudhah. Naon ustuanatus sarir? Tiang nu nempel kana dinding makom Rasulullah. Makanya kaligrafina eta lain ayat Quran, lain hadis, lain eta petunjuk. Hadihi ustuanatus sarir, tilas nyarande Kangjeng Nabi eta tihang. Pami Nabi nampi para tamu calik didinya caket sarir, caket ranjang tempat ngagoler Rasulullah. Hadihi ustuanatus sarir. Nata kustu di bejaan anu geus di barejaan mah ku guru-guru ketika umroh, ketika hajian namun ka raudhah pasti gudag heula ustuanatus sarir. Mana tihang tilasnya rande Kangjeng Nabi. Guru-guru mah gitu. Haji. Siaran ku sia eta usul sarir. Salat sunat mutlak 2 rakaat, meta syafaah ka Nabi di dunya eta tihang. Mundur kaburi 2 langkah ustuanatul wufud. Non wufud, tempat penerima tamu. Sahabat Rasulullah nu nampi tamu, penyeleksi. Terus aya ustuanatul hars, satpam na Kangjeng Nabi. Sahabat nu ngajaga keamanan Nabi. Terus ustuanatul Aisyah, tilasnya rande Siti Aisyah. Menta didinya pamajikan solehah, akhlakna mulia seperti Siti Aisyah. Itu Bapak nu sering kali itu kadang-kadang wah ngabejang deh. Leres Pak Haji kadang-kadangnya ayeuna kaditu deui nya. Siaran deui kaditu. Ustuanatus sarir, tilasnya rande na Kangjeng Nabi. Nu acan sing bisa narasib, amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban alamin. Balik di Mekah teu bisa cerik deui eta salat, maca sholawat di payunan Kangjeng Nabi, tapi kacerik ngaliwatan ke di raudhah ka makom Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai mata. Da ingat di bibitaku Nabi, man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Sing sajelema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat, maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti urang ka Mekah ka Madinah lain jadi tamu Allah wungkul sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad. Nangis banjir cai mata. Begitu balik ka Cihara, Pak Haji Bu Haji maca sholawat di lemurna henteu nangis deui. Kemana air matamu Ji? Saat ya Allah ya Rabbana ceurik bu teu kuat isin ku Kangjeng Nabi. Berarti can masih jadi ukuran haji umrah urang masih kena belang bentong Asep, masih kena cangkang. Ingat keur tawadu teh di ditu we hareupeun Ka'bah. Naon ek nyombongkeun naon urang hareupeun Ka'bah. Jabatan teu bisa disombongkeun, jenderal bintang 4 ketika toab teu dipapake eta bintang.
lalaki mah kabeh seragam kal mayit, sataranjang seperti mayit, dibungkus dua helai kain ihram atas bawah, beres. Harta teu bisa disombongkeun, jabatan eueuh nu bisa disombongkeun. Nah kunaon balik teh itu jadi sombong deui. Ieu masalah. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, lantas apa sih yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawaban akan ukur hiji jawabanana. Nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Ayat cintana Rasulullah ka umatna. Ieu nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah. Lamun teu meunang cintana Rasulullah rek ngandelkeun naon? Ngarumasakeun diri. Lain suudon ka Allah lain. Salat urang jauh tina kasampurnaan. Beri tetap terus belajar ilmu najang nyampurnakeun ibadah. Bener? Ngan di samping eta urang ngaharepkeun hayang panggero Nabi di akhirat. Ummati, ummati, ummati. Ieu nu diarep-arep ku urang. Emang kumaha kitu Asep cintana Rasulullah sejati. Sejati kumaha Asep? Terhirupna keneh sok nangis Rasulullah lamun inget sono inget ka umatna. Rasulullah nangis di majelis. Diburian Rasulullah para sahabat, ya sahabat teu wani negor, teu wani ngaganggu. Tapi ketika Rasulullah nangis, keluar ucapan tina bibir Rasulullah, Allahumma ummati, ummati. Sahabat kaget mendengar suara Rasulullah ketika nangis, ya Allah umat kaula, umat kaula, ya Allah umat kaula, umat kaula. Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah nyamperkeun gawanikeun diri, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Muwaihibah? Gusti, kami diburian anjeun kabeh teu aya nu wani ngaganggu anjeun nuju nangis. Penasaran kami diburi, aya naon Muwaihibah? Apa yang membuat kau nangis? Kunaon anjeun nangis? Rasul ngajawab, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Kaula nangis keur inget ka umat kaula. Muwaihibah balik nanya, alasna fi ummatika ya Rasulullah? Ari kami diburian anjeun ieu lain umat anjeun. Rasul ngajawab, la bal antum ashabi. Lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun ngamanjakeun para sahabatna kitu. Masya Allah. Nu jelas dua golongan sahabat mulia Rasulullah, Ansor wal Muhajirin, geus dijanjian ku Allah bakal jadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Masya Allah. Muwaihibah makin penasaran. Lantas yang kau maksud, yang kau tangisi, umat yang mana? Nah kau hebat-hebat teuing eta umat. Sampai kang kau nangis ya Rasulullah, sampai kau nangis rindu sama umat itu. Nah ku mulia-mulia teuing. Di mana eta jalma-jalma nu mulia, nu dirindui ku Rasulullah, nu dipikasono ku Rasulullah? Di mana Gusti? Anjeun hayang apal Muwaihibah? Hoyong Gusti. Rasul ngajawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Satu kaum yang bakal datang terakhir, eta jelema can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge sora kaula, can pernah panggih jeung kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Mudah-mudahan urang nu dimaksud. Amin. Belum pernah melihat wajah Rasulullah, can pernah nguping sonten Rasulullah, leres can pernah ampok jeung Rasulullah, tapi jujur nah teh urang aya rasa iman cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ku cintana Nabi ka umatna, di surga, di pantas surga masih nungguan umat. Ai kunci pantas surga dicepeng cenah ku Rasulullah. Al-karamatu wal mafatihu hina idin biadi. Kemuliaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula. Ieu diburian Rasulullah para anbiya, para mursalin geus demo
Geus rewek, ya Muhammad, geura buka panto surga, hayang geura asup. Para nabi, para rasul diberian Rasulullah geus rewek hayang geura asup. Ai pantona can dibuka ku Rasulullah. Da kuncina dicekel. Kumaha Rasulullah? Ke heula. Moal waka dibuka ku kaula. Lamun hate kaula can tenang. Can tenang ku naon? Lamun hate kaula can tenang. Emang naon nu bisa nenangkeun hate anjeun? Anu bisa nenangkeun hate kaula di mana kaula geus neuleuh umat kaula salamet kabeh. Masya Allah. Ku cinta-cinta na kaula. Di pantai surga tetap menguat-uat. Bahkan nah hiji riwayat jalan asup ke surga ka neraka aya kubah. Masing-masing aya kubah. Kubah jalan ke surga diantoskan ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu di deuleu jalan kubah ka neraka diantosan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat protes, saur malaikat, ya Muhammad, atuh anjeun mah teu pantes di dinya. Tuh di kubah nu jalan ka surga, cicingna di dinya. Eta mah kubah jalan ka neraka, Muhammad, ulah di dinya, saur malaikat Allah. Kumaha jawaban Rasulullah? Ya malaikati Rabbi, hei malaikatna Allah, kunaon kaula cicing di kubah nu jalan menuju neraka? Naon maksudna? Kaula khawatir, khawatir naon? Bisi aya umat kaula salah jalan. Lamun aya umat kaula asup ka gang ieu, ku kaula disyafaatan. Ku hebat-hebat teh. Cinta sejati Rasulullah ka umat. Atuh wajarlah satahun sakali diagungkeun maulidna. Da kabita ucapan Rasulullah, man Allah maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Eta hayang menang syafaan urang. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula di poe kiamah itu adalah hak. Sing sajal manu teu percaya kana syafaat kaula, maka eta jelema moal menang syafaat. Hayang menang syafaat, hayang menang cinta Rasulullah. Terus buktikan setiap saat. Langkah ibu jeung bapak ayeuna di dieu sing jadi catatan menang ngaraih syafaat Nabi Muhammad. Jujur ibu jeung bapak rela ninggalkeun imah masing-masing. Kusabab hayang ningalikeun ka cinta urang ka Nabi jeung hayang menang cinta Kangjeng Nabi. Sing dikabul ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Naon nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah teh naon? Euy. Nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah teh naon? Aya cinta Kangjeng Nabi Muhammad, aya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke air riwayat hikayat hiji sahabat Masya Allah ku cintana ka Kangjeng Nabi daek berkorban naon bae oge. Mana asep contona hiji riwayat Sayyid Ja'far, salah seorang sahabat Rasulullah mulia, ketika anjeunna milu ngagali parit di mana di Khandaq, arek persiapan perang Khandaq. Dina kaayaan eueuh dahareun, eueuh leuteun, tapi Nabi jadi contoh semangat kerja. Nabi ge teu tuang teu leueut, maksakeun puasa. Poe kahiji puasa, poe kadua puasa, saaya-aya we bebeunangan kadaharan naon bae. Pas katilu poe ngagali deui parit, lungser Rasulullah katingalina. Sok sanajan lemes badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai tanaga mah kuat Rasulullah. Nampolan batu parit Khandaq yang persiapan perang. Ya Sayyid Ja'far nelek-nelek, Gusti Rasulullah teh keur lapar, tapi mere contoh ka kami gawe begitu semangat. Dipikir-pikir ku Sayyid Ja'far, rasaan aing boga pipiaraan domba di imah. Sok sanajan eta nu pamajikan domba. Rek izin bae ka Rasulullah, rek balik heula.
arek menta domba ke pamajikan dipenjit kukula terus pamajikan nu masak buat nyuguhan Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah aya naon Ja'far kaula rek uih heula aya naon geus moal gawe sanes Gusti ningali Gusti meuni lemes para sahabat meuni lungse da teu dahar teu nginum ari abdi inget di imah pamajikan boga pipiaraan domba hiji maksudna naon Ja'far abdi rek balik ka imah rek minta izin minta ridho ka pamajikan domba rek dipenta maksudna kukula dipeunjit keun pamajikan kula ngolahkeun kanggo tuang Gusti sareng para sahabat ulah lemes teuing saur Rasulullah heug bae Ja'far diizinan ku kaula ngan cepet anjeun ka dieu deui mangga Gusti berangkat Ja'far ka bumina ai Ja'far boga anak dua lalaki nu hiji umur 7 tahun nu hiji 8 tahun adi lanceuk bejeuna bader deugel datang ka imahna ceuk eta pamajikan anaka geus beres gawe di parit encan nyai masih kena loba pagawean can beres atuh balik eta kakak balik puguh kakak ningali Rasulullah meuni lungse teu dahar teu nginum ai kakak inget di imah nyai boga pipiaraan din domba aya ka domba maksudna naon ridho teu lamun domba dipencit ku kakak olahkeun dagingna ku nyai buat naon buat nyuguhan Gusti Rasulullah supaya bisa tuang pamajikan eta semangat oke kak jadi pencit ku kakak ulah nu masakna tuh cinta ka Nabi kompak gitu ya maneuleun panitia mau proposal muludan ngageblugeun panto aya begitu wah sia mitah ka batur wah di dieu mah nya wah nu ngaku eta Syekh Said Janpar nyai ya golok rek dicinjing ku kakak ridho bener nyai ridho kak sok bersihan ku kakak kula nu ngolahkeun sejak par kaburian imah ngagolerkeun domba dipencit anakna ieu nu dua lalajo ti kajauhan neuleukeun begitu beres dipencit dibersihan dagingna diwadahan nyai tah olahkeun kakak rek balik deui ka parit engke lamun geus asak ieu daging domba susul kakak ka parit siap kak jojong bapakna init ka parit digawe jeung Rasulullah pamajikan anak ngolahkeun daging domba ieu budakna nu dua adi lanceuk musyawarah ceuk lanceukna ka adina ceng urang pepencitan yuk doang bapak tadi pepencitan naon kakak jadi bapakna aceng jadi dombana daek teu siap eta golok dicabut ku lanceukna adina dituyun ka buriun imah deukeut pamencitan domba tadi digubrageun adina doang nurutan bapana ngagubrageun domba ngagoler adina kieu ieu golok seseukeut geus diantelkeun kana beheung ku lanceukna digeselkeun set paeh ngagoak ieu adina kusabab nyerina dipencit indungna nu jojong masak kaget ngadege aya suara anakna ngagoak beda ti sasarina ieu kaluar di deuleu ka pipir lanceukna anakna nu gede keur nyekel golok loba getihan sementara anakna nu bungsu geus kakelepakan sakarat anakna nu cikal kaget sieun ku indung lumpat ka imah lewat dapur teu nyaho di hareup eta dapur aya arunan seuneu keur ngolahkeun daging domba nu cikal nu gede anakna ngagebrus ka beuleum ku seuneu adina sapat beheungna indungna bingung mikirkeun lamun bebeja ka parit moal jadi aing masak daging domba lamun teu jadi masak daging domba berarti Gusti Rasulullah lapar terus moal dahar-dahar demi cinta ka Rasulullah hebat nahan eta musibah teu dideuleukeun musibah anakna nu bungsu nu geus sapat dipangku dibawa ka kamar ditutupan ku selimut airet ka dapur anakna nu gede geus tutung diangkat dibawa ka kamar tetap teruskeun masak sieun gagal lamun masak gagal berarti Rasulullah teu tuang ngabelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres masak asakan geus asak daging domba disiapkeun
di tengah imah anu leutik bari sederhana. Ya pamajikan Said Ja'far langsung ka hondak teu ningalikeun ka sedih bari gogorowokan kak saur Rasulullah. Ja'far naon Gusti itu pamajikan maneh lain leres Gusti tos dipiwarang ku abdi lamun nyusul ka dia berarti daging domba asak nu bener. Ja'far leres Nyai asak daging domba asak Kang geura tuang Rasulullah geura candak teu ningalikeun ka sedih. Anakna geus paeh dua anak gara-gara cinta ka Rasulullah. Atuh ngabring Rasulullah jeung para sahabat nepi ka bumina Said Ja'far bari leutik eta imah. Saur Said Ja'far cek istrina Gusti mangga atuh gara Gusti tuang ti payun kumaha jeung Rasulullah ke heula sahabat kaula bae heula ti heula nu dahar kaula mah tenang bae engke nu leres Gusti leres sahabat heula sadayana. Inilah sosok pemimpin yang hebat ketika kerja paling depan, ketika menang milik rezeki diburi. Hese nyiaran pemimpin gitu, pemimpin aja malah lolobahna gawe diburi bisnis cair ihulah di Jakarta di Banten mah nu araraku. Hebatnya Rasulullah sosok pemimpin indah, akhlaknya mulia, giliran menang kadaharan tiburi bae. Sok sahabat dalahar heula ti heula teu naon Gusti abdi ti payun mangga. Begitu berdahar beres dahar saur Rasulullah ulah kabaralik ka hondaknya tungguan di luar imah ieu Ki Ja'far kaula rek ka jero ayeuna rek dahar jeung Ja'far. Sahabat ngantosan di luar. Rasulullah kalebet bumi saur istrina Ja'far mangga Gusti geura tuang saaya-aya menang ngolahkeun abdi ieu tampi perjuangan pengorbanan abdi ditarima ku kami. Saur Rasulullah ngan keula kaula moal wakadahar ieu kunaon kitu Gusti henteu lapar atuh geura sok mangga dahar geura raosan geus dipisahkeun eta dina wadah kanggo Gusti ke heula kaula moal wakadahar lamun can ngariung jeung anak mararaneh. Gubeg istrina Ja'far deuh dua anakna geus jadi mayit nu hiji tutung nu hiji sapa ngan ieu istrina Ki Ja'far jago nahanna lamun bebe jujur terus terang sieun ngaganggu karena selera makan Rasulullah. Gusti pun anak masuk arulin jauh gua yakin mah moal wakabali anak kuring mah cek Rasulullah ke heula moal wakadahar kaula lamun can ngariung jeung anak anjeun sabab kaulah hayang dahar ngariung jeung anak anjeun sabaraha dua Gusti hayang ngariung kabeh. Cek Ja'far Nyai siaran heula atuh siaranna ka dieu ieu istrina Ki Ja'far pura-pura kaluar gegerewekan ceng ulin di mana ceng gegerewekan dari lulumpatan. Telila datang deui Gusti pun anak masa kulina jauh abdi teu apal di mana jalan ulina. Jeung Rasulullah teu bisa aing moal wakadahar lamun can ngariung jeung anak sia jeung anak-anak. Cek Ja'far Nyai siaran Nyai geus 3 kali liar lulumpatan. Saur Rasulullah Nyai ka dieu mohon Gusti Aisyah dengan anak sia di mana geus kakulon kawetan ka ditu teh aya Gusti atuh moal kapangi. Ya duka Gusti ulina di mana ente ulin anak sia keur sarare di kamar hudangkeun duanana. Masya Allah Rasulullah anak sia keur sarare kaget istrina Ki Ja'far atuh anak kula malin sarare di kamar geus paeh duanana jeung Rasul make nyaho anak kula di kamar nu leres Gusti coba geura cokot cek salakina cek Ki Ja'far ai nyai kunaon teu nyaho budak malolor di kamar. Saur Rasulullah Ja'far cicing anjeun moal nyaho kaula nu nyaho. Geura siaran ayo buru geura cokot ta budak. Istrina Ki Ja'far ka kamar dibuka eta tutup kain bari lalaunan kaget sieun dan nu hiji tutung nu hiji sapat begitu dibuka eta kain ieu budakna adi lanceuk
keur heureuy bae cek adina kakak sih make hayang pepencitan cek lanceukna atuh sia make daek bae aing ge kabeulem cek istri Ki Japar ceng ai sia teu pae teu mah kami mah asa sare bae doang sare bari nangis istri Ki Japar dipeluk eta dua budakna dipangku dibawa keluar ke ruangan tamu Gusti ya pun anak heeh cek Japar nyai kunaon ieu teh aya naon ai maneh teh nyaho eta budak di kamar saur Rasulullah Japar cicing dicaritakeun ku kuala ayeuna kunaon Allah ngetes karena kacinta anjeun jeung istri anjeun ka kaula ternyata lulus kumaha Gusti anjeun cinta ka kaula tapi karela ngorbankeun harta anjeun sabab ningali kaula lapar nu kadua nu leuwih hebat istri anjeun nyumputkeun musibah naon anak anjeun nu hiji dipencit ku lanceukna nu kadua eta lanceukna asup kana seuneut sabab sieun disalahkeun ku induk sabab anak anjeun neuleuh anjeun mencit domba diturutan ku anak anjeun cara mencit domba ceurik Ja'far tapi hebatna istri anjeun wani nahan karena musibah demi beres masak daging domba da sieun kaula kalaparan makana tadi dites deui pamajikan sia lulumpatan keluar nyiaran anak padahal nyahoeun manehna anakna di kamar geus bae tapi rela lulumpatan nyiaran makana ketika lumpat nu kahiji malaikat Jibril sumping bebeja ka kaula kajadian kieu lumpat nu kadua cek kaula rapetkeun deui muluskeun deui kulitna eta budak nu katilu nyawana aya deui ternyata alhamdulillah cinta deudeuh keluarga anjeun ngajadikeun kaula semangat pikeun nyanghreupan perang Hondak anu sakieu dahsyatna ayo dahar heula beres sawab dua wab namai keluar digendeng Ja'far sareng istrina sareng putra-putrana Rasul ngadeg ka payunan sahabat hayang nyaho anjeun sahabat calon tatangga kaula di surga saha Gusti ieu Ja'far jeung pamajikanana jeung anak-anakna bakal jadi tatangga kaula di surga Masya Allah nangis sadayana nu geus nyumbangkeun kana muludan ieu sing bisa panggih jeung Ja'far ya amin orang-orang yang jihad karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti harapan orang Asep awadi hayang cinta Nabi bener hayang syafaah Nabi leres sabab jadi kemuliaan orang umat Islam dibandingkan jeung umat sejen. Bahkan Ibnu Muwaihibah naros Gusti mana ciri-ciri umat Gusti anu bakal kengeng syafaah di poe kiamat hiji rutbun lisanihi bidzikrillah umat kami akhir zaman nu teu eureun-eureun ngabaseuhan bibirna ku zikir ka Gusti Allah ieu mah doang kolot baheula musola can anu kieu baheula mah bale rombeng tina ruyuk dicangan ku lentera bapak urang teu baralik ti musola lamun can barere salat isya ti magrib sampai ka isya nyekel tasbih bae dikir laku baheula mah musola reot oge nah geus diganti jadi mewah eueuh nu beuki diuk di masjid ting DKM salah meuli karpetna arateul nojos kana jubur baheula mah imah reot doeng bale rombang rombeng Masya Allah ibu-ibu can kaluar ti kamar lamun can barere salat isya di maghrib kadang-kadang yasinan tabarok waqiah dibaca zikir nepi ka isya beres salat isya kara keluar di tepas imah dihareup ngariung kopi dina batok baheula aya nama imah pagedong-gedong geus eueuh suara zikir di imah bener teh sedengkeun eta teh nu dipikasono ku Nabi umatna nu ngapaseuhan bibirna zikir bae ka Allah bahkan aya keterangan la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtar teu aya manfaat pikeun umat akhir zaman
sabada maca Quran aya 2 kalimat bermanfaat deui naon hiji berang peuting teu eureun istighfar nu kadua berang peuting teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Baheula imah reot tengah peuting kadenge aya nu dikir da budakna ceurik diayun ku induna ceng gerakeun sare pan mah isuk kudu ngaulaan sia deui sok diayun ku emak la ilaha illallah dikir ibu gitu teh ayeuna nya hareupan budak ceurik sok ngomong naon cekek budak teh molor sih kayak juri diwauhkeun repeh nama budak teh ngadege juri jieun molotot ka mana juri nama mana lieur nyiaran juri ka mana ret salakina di juru kasur keur kerek tuh juri na molor nah salaki wani nyebut juri aya nu kitu aya atau Yuhan genah di pilihan juri modern bo kalau turang baheula rajin deh zikir ieu mah ngajun anak geus peureum sia peureum ceng sare ayunna diayun peureum lain zikir lain sholawat da hari Minggu kuturut ayah ke kota hari Minggu nya budak rek sare teu jadi malototan mikiran lagu hayang gerep minggu dari kulin ka kota jeung aya kena tuh asep da lagu budak eta heuh lagu budak tapi kan eusina mitah ulin sok make lagu ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh ceng peureum mah balik muludan menang lagu judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus teh pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Un ulah ngajarkan lagu teh ulin pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta lagu ngadidik datang bapana peureum ceng kabage buah lagu matematika dengekeun ceng jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadua itu kan lumayan 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16 seumeuh barang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kamitoha alus 32 jeung 32 jumlahkeun genep 4 geus bageun kamitoha pamajikan bisa 4 nah eta setuju bapak-bapak cicing aing nanya lalaki sowot gitu loh setuju bapak-bapak yes ibu-ibu pasti hayang boga salaki setia hayang 3 akhlak Siti Khadijah amalkeun di imah naon asep hiji sing pinter ngabungahkeun hate salaki ku bahasa ngomong jeung salaki ulah cerewet ulah popolotot popon dari napi muncrat cidu kana beungeut salaki ulah sok bau dejigong launkeun suara ya Humaira labbaika ya Rasulullah rendah geulis ka dieu sakedap aya naon Gusti pamajikan orang gitu tuh Pak gitu tuh itulah kegagalan pertama. Duka 2 Siti Khadijah mayunan Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami pamajikan orang gitu tuh Pak kegagalan yang kedua
makanya mulai isu kan nekat bapak-bapak nyiaran anu bongkok. Makanya balik muludan tes di imah ku bapak hasil muludan nyai ka dia aya naon sih hasil muludan cek salakina hasil muludan pamajikan aing jadi nilep huluna lain nyai kakak teh balik muludan asa hayang ngopi lamun teu capek pangseduhkeun kopinya. Ibu nanya, kopina rasa cinta apa rasa rindu? Salakina calangap deui. Kopina rasa sia. Ibu ke dapur seduh cai kopi korong asupkeun. Palang. Ya Allah. Tilu senangkan salaki ku dandanan. Esok dandan. Kamana? Oh, ke pasar, ke undangan, babak belur. Pabrik cat pararinah kana beungeut kabeh. Giliran molor jeung salaki percis nini pelet nyasar. Itu salaki nage muriang asup ka kamar meuni serem anu ngajepat ngabugidag buuk rewag-rewi kali kutang pegat sabelah sambung make paniti jeung salakina innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi. Ya Allah ya sore di kamar geus aya penampakan ditelek-telek geuning pamajikan keun bae goreng-goreng ge pamajikan aing digabruk ku salakina ngagoak panitih nojos geus mah goreng bau nyiksa. Yo turutan Siti Khadijah mah nawiskeun diri nawarkeun diri ka Rasulullah disore keneh Gusti mungkin wengi abdi diperlukeun saur Rasulullah kunaon kitu geulis pami diperyogikeun abdi bade dangdan upami teu diperyogikeun nyuhunkeun izin sing ridho Gusti abdi hayang ibadah dugi ka subuh. Masya Allah hayang ibadah nepi ka subuh minta izin. Pernah ibu kitu ka salaki geus panyiaran deui lah. Maksudna nyiaran deui lipen keun salakina nu dangdan. Cek ibu-ibu lah salaki ece di kitu-kitu Asep manja salaki ece mah boro-boro ditawaran teu ditawaran ge nyuruduk sorangan ameh menang pahala menang ganjaran mumun tati yayah dengekeun euis titin kokom dengekeun tawarkeun diri hasil muludan kak kepenting dipake moal cek salakina kunaon gitu mun ek dipake aing rek dangdan mun teu dipake aing rek molor sugan rek ibadah rek molor saya tahu cek salakina oke, aku perlu jawab ku ibu oke, aku layani beres sholat isya ibu dandan nuburi eta sing kebel sabab eta jalur spiteng eta beres diuk dina kasur salakina ge gegeraan balik di masjid da geus janjian begitu nyampe ke kamar assalamualaikum ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh brai kamar dibuka ke salaki ibu bendol langsung senyum tring burinya salakina kaget baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku disebut bidadari pamajikanna nyengir deui tring salakina ngagoak na kamar indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning
huntukmu lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap najis untung sia cangkang na lamun tangkal na ripuh aing gitu cek salakina nyai jamu-jamu kakak mana eta na meja kak ya 2 gelas nukula hiji kak nukula mah seri rapet nu kakak kuku bima gelasna nu mana kakak kata pamajikana poho bengarendeng gelasna apa iya nya kak bingung tadi teh nyimpen teh nu mana iya apa iya lah kak atuh teu naon da ieu mah jamu-jamu ieu moal matak mabok salakina bodoh saruana deui salakina ayeuna nginum sari rapet pamajikanna nginum kuku bima atuh rek sosonoan teu jadi da tibalik nu hareuras pamajikanana salakina ceurik nepi ka isu rapet teu bisa kiih ih najis adang komar ulah marake nu kitu sia ulah Rasulullah mere contoh dina bab bergaul jeung bojo Rasulullah mere contoh mana contona hayang kuat hayang jagjag hayang stabil hayang sehat di mana rek sosonan jeung bojo mandi japap Rasulullah rek sosonoan ngajakan mandi sunat heula ka Siti Khadijah disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala beres mandi sunat abdas wudu beres wudu ngadeg salat mutlak 2 rakaat karak menta ka Allah turunan anu saroleh pernah ibu diajak ku salaki kitu salah siapa Ari hayang menang keberkahan rumah tangga anak saroleh ai cara salah balik di sawah men gajeleng we ka kamar poho doran pacul ka babawa budak nate kitu jadi heuras beuheung ari hayang anak saroleh memeh sosonoan meuni haliwu nyiaran endog bebek kitu we hasil teh budak nate maling entok ge unggal peuting Asep teu jadi sosonoan lagi Asep ayo mandi mah geus wudu geus moal leungit ganjaran tetep aya jaminan ti Rasulullah mana jaminanana al wudu qablan naum fahuwa indallahi syahidun wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid batur hayang menang syahid nepi ka nyekel bom di Palestina ngabela agama ngabela Masjid Baitul Muqaddas Aqsa tanah suci umat Islam katilu di urang teu kudu mamoal bom teu kudu wudu sampai mesak sare menang ganjaran syahid bom nage paling pistol jeung 2 peluru bobogaan bapak eta tilok ditembakkeun Mbak Bu, naon cenah itu meuli euy. Tilu akhlak mulia Rasulullah teh naon? Akhlak mulia Siti Khadijah teh naon? Hiji poho deuk. Kadua kumaha engke katilu balik yuk. Senangkeun salaki ku bahas. Kadua senangkeun salaki ku tingkah. Katilu senangkeun salaki ku dandan. Nanya ibu-ibu Asep Siti Khadijah bisa solehah gitu akhlakna mulia aya nu ngadidik aya nu mere contoh aya saha Rasulullah nu janten carogena berarti lamun bapak hayang boga pamajikan solehah syaratna bapak nu jadi salaki mere contoh soleh ti heula ka pamajikan cicing sia tadi molototan ka aing kunaon Siti Khadijah mulia bahasana Rasul manggilnya indah sama istri ya Humaira bunga mawarku kadieu sakedap ibu dikitu-kitu teh ku salaki salah sia apun bebeng kapamajikan gampang we engab asal bunyi geuneuh ka dieu geuneuh cek pamajikan anon jebrag astagfirullahaladzim geus pajauh nu kitu
Da kula maka pamajikan manggilna wajib kula mah. Wajib. Wajib amis wajib. Wajib. Wajib ka dieu teu pamajikan molotot. Emang neng kadaharan ini manggil wajib. Neng wajibnya kadaharan, tapi amis legit, neng ge legit. Dikitukeun ku kula. Laju ngajawab pamajikan, naon dodol, aing disebut dodol. Hancurlah hatiku. Nya dodol teh amis, tapi kan hideung. Ambek kan begitu-gitu. Jika aing kunaon cenah nyebut dodol, dodol mah hideung. Pamajikan mengklarifikasi. Ya, Asep tuh dodol hideung, tapi hideungnya hideung Cikopi. Dibeli di perapatan. Asep hideung, tapi hideung ge nyari karena mata mantak kokolebatan. Gelepek aing pingsan 2 detik. Atuh kebal-kebal teuing 2 detik bah. Saling memuj, saling mengharga, gitu Pak. Komo urang ka pamajikan kudu kieu ka pamajikan. Cicing. Ya di rumah tangga presiden ibu adalah suami, tapi secara batin ya maaf, aya jasa pamajikan nu moal bisa dibayar ku salaki. Jujur, menyadari orang, sampaikan Rasulullah rahasia ngangkat derajat awewe 3 tingkat di atas bapak-bapak. Naon sababna? Boga jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Naon Asep bejakeun? Hiji, jenjang menuju kehamilan, ibu normal setiap bulan sakalina ngaluarkeun darah kotor. Bener teu? Naon bahasa agamana? Head bahasa nasionalna, men bahasa Sundana kotoran. Sekarang kadeng yang kotoran. Tuh empel baik kok dia. Bahasa Jawarana brewok utah getih. Sebotak jadi merana. Jujur, ibu lamun kermen cenah ieu mah. Sok anu nyeri badan, bener tuh. Urang salakina ngarasakeun teu, Pak? Yang terima bersih urang mah. Cek ibu atuh teu adil no men bikang lalaki henteu, justru adil Allah. Sabab awewe di mana men penanggulanganana mudah. Boga duit lumpat ka warung meuli softtek ganjel men. Teu kabeli softtek lumpat ka dapur lap kompor jejelkeun. Mudah. Tapi lamun lalaki sok aya sia men lalaki ripuh. Softtekna. Ustad men leumpang ngageang bae. Dan buntel make sorban najis. 2. Ibu diberi keringanan ketika men aya ibadah mahdoh diliburkan. 10 menit keadaan lohor, ibu men. Begitu adaan lohor, ibu molor. 12 nepi ka sore. Cek salakina dosa sia teu salat. Sorry ka, men. Ngeunah eta ngajawab. Bulan puasa salakina sempoyongan lapar. Ibu di kamar buak-bek nyatu. Salakina asup, ayo sia nyai kanyahoan teu puasa. Dosa nyai. Sorry ka. Men. Kakak terpercaya dele. Mantak lamun boga salah kitu lok salat tilok puasa geus dielingan teu nurut bae. Eueuh deui carana softtek urut ibu wawelkeun kana sungut salaki. Sia tilok salat berarti men. Akan softtek ai. Kepalang. Susah dielinganana. Men, nu kadua, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki. Nyiram ripuh ibu bener teh bejana nyiram teh ripuh loba nu samar kahayang aneh-aneh kahayangna nu nyiram hayang sop sapatu bot najis hayang kerecek bemo kumaha wakna aing bemo nu paling disebel eta nu nyiram tatangga aing coba mung nyatu kecuali kejona dicocolkeun kana tarang kiai goblok. Nupan sirah kiai ge dipitrahan. Sia mah lain nyiram dendam sia mah kasurupan. Jeung sakiai nu daek dicocol tarang. Sok salakina iwani mah bawa pamajikanana mau kejo sapiring ka hareupeun kiai. Naon ieu ceng? Ya pun bojo nyiram. Mun dilaksanakeun bisi ngelai orok.
hayang naon hayang nyocolkeun sangu kana tarang kiai. Cek kiai daripada sia nyocol aing mending aing nyocol sia. Riweuh aneh ka hayangna can geus gede beuteung geus 8 bulan doang mah moal drum band ka mana-mana. Sarage teh jojong bejana bener Bu. Guling gasahan bayeung yang hareugang. Pan salakina mah kerek tibra. Leres Bu. Coba ibu keur gede beuteung sare teh jojong teh tibra. Yang gigir bae asa keplok pegel. Nang kubahan sieun mejret. Nang karak bae curiga. Sieun anu teterekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Juara panjat pinang ngungkul. Juara panjat pinang. Aing pelatihna. Atau aing miluan paling jago aing panjat pinang. Ya Allah, berat Pak mal bisa bayar. Mana deui jasa teh bisa dibayar ku salaki ngalahir pan ngajuru teh juruna maot. Cek ahli kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Maka taruhana nyawa. Bapak nama cicing bae di luar, pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Nggak bijilkeun orok. Laki nama di luar. Lalaki bikang. Salakina ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab dalilna kuat eta salakina. La ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Ieu panitia can mere si bebenya dan sadiakeun deng si bener. Pamajikan ngaheujeun di kamar ngabijilkeun orok perjuangan hidup dan mati. Masya Allah bidan keluar ieu salakina, ya Bu bidan sampeurkeun tu pamajikan geus eueuh tanaga beres semangat karak asup ka kamar. Nyai sabar tawakal pasrahkeun ka Allah, heujeunkeun itu hulu budak geus nongtot heujeunkeun. Nyeri geus eueuh tanaga paksakeun deui paksakeun bismillah ayo nyeri ka ana waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ayo nyai heujeunkeun geus eueuh tanaga ka jeung kakak bareng ayo ame tanaga baru 1 2 3 ayo nyai alhamdulillah salakina lancar ti heula ngajuru. Bidan ge kaget cek bidan ieu orok bau naon si goblok modal ih najis. Orok salakina mah langsung renang pamajikan mah ngaheujeun keneh apud dengekeun sia sing karunya ka pamajikan. Perjuangan begitu berat. Leres Bu. Mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. ASI air susu nu bisa ngarepehkeun orok iwal ti indung. Bapak mah teu bisa. Indung bapana dahar di meja makan orok diayun ceurik ku bapana di pangku malah cejeritan. Da bapana mah kakesek wae. Molor mah molor atuh. Ngaganggu nyatu. Pamajikan cek indungna ka dieu kana eta budak. Sok ka kamar dahar bae sin jojong. Kan budak mah kukula kadikeun. Tok. Kade kasep indung. Ceng anak mama. Dikumahakeun ku bapak. Oh, bapak saya mah galak. Juring. Eta orok hideng deui. Heeh. Nyahuan orok ge bapana juring. Tapi eta repeh ku indung. Repehna kumaha? Stop kontak orok aya di indung. Langsung indungna ngot nyokot jurus. Kodok burial lolep eta jurus ngarepehkeun orok. Kodok burial lol lep hop repeh
Peting hayang sare tibra indung mah teu bisa. Salaki mah keret jojong tibra indung tengah peting. Indung nu nyaring bener. Kaluar jurus deui kodok berial lolep. Cek indungna aing bari nyusuan sare deui. Karake 4 menit hudang deui indungna. Ya nu oa-oaan hiji deui. Bijina tiburieun indungna mun gede sorana teh. Indungna kaget di deuleu kaburi. Masya Allah oro kajajaden roroesankeun menta jatah. Japren meunang eta. Menta jatah preman eta. Ulah dibere aja ulah. Rok manja. Amit-amit. Cicing. Oh deui da. Permainan laki-laki cuma itu. Permainan para kiai cuma itu. Naon asep tasbih gitu. Alhamdulillah doakeun sing saroleh anak-anak urang. Ibu sing saroleha, bapak sing saroleh. Lamun indung bapana geus jadi contoh saroleh ti heula di imahna, anakna moal nyiaran contoh kasolehan di mana-mana sabab di jero imah geus aya contoh. Kunaon loba akhlak-akhlak barudak ayeuna teh ala lecreg, ala lajur sabab eueuh contoh di imahna, mantak nyiaran contoh keluar abring-abringan teu pararugi. Doakeun anak urang cenah ngabring jeung saroleh, jeung ngalabring di pangajian. Amin. Ayeuna keur nyedek ka lemur-lemur Pak, pergaulan bebas disedekeun ka lemur di kota. Masya Allah palalaur ayeuna mah. Jauh jeung jalur agama budak hati-hati tong di akhirat. Di dunia kenes nganyerikeun hate indung bapak. Matak mak bapak bunga, anak urang masih istiqomah cicing di pasantren. Doakeun sing ngarasil ilmu anu manfaat. Sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Sakitu bae lohor sakedeung deui aya persiapan perjalanan kaburu nepi ka imah masing-masing ngalaksanakeun lohor. Ka mana euceul? Aing can beres. Mumun tati diuk. Uun diuk heula. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Ulah waka bubar lamun can ditutup doa ku guru urang. Tambah keberkahan. Sabab syaratna hadiran Maulid Nabi adalah tutup doa. Lamun balik can ditutup doa beri can sah muludanana. Isukan sia kudu ka dieu deui sorangan. Ke doa tutup ku guru urang aminan. Mudah-mudahan sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.